guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bural beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nguparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kapun guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten. Oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badru, Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan, paranjangkeun yuswana, dibere ku Gusti Allah jalan lembar. Anu lain kiai mah ulah teu
oge ka Kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Udi Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitung nata sih. Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan dia hadir sami kusimkuring dipehormat. Para korin alhamdulillah kagagas simkuring ka suara-suara kori asa hayang ngora deui hayang jadi kori bagala aja di kori juara kedua ti handap. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal simkuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun prakyana nu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksud azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggihnya na ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama Sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama Sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh badak ge langsung dari simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantaran can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih ga jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore deh eueuh pupurieun tah mah
Cie modelna teh mah. Aya nu kasep, hatena kasep. Gelis, hatena gelis, ngan kasep. Mudah-mudahan urang kujara di santri, terus urang ngaraji, urang tawadu di payeunan Gusti sakieu ayana. Beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia, tapi hate hayang pisan bersih bening. Meureun nu mentak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wawuh jeung bupati, supaya ulah wawuh jeung Kapolres, ulah wawuh jeung Kapolda. Poe hate wawuh jeung kitu beneran. Wallahi besi pajar itu beneran harinya nama wauh ka urang gak masalah, yang penting mere duit tuh sebakan tumpuna jorekan. Bupati wa pemerintah wauh jeung urang presiden sekalipun gak masalah, tapi urang ulah wauh jeung manehanana daya jipendi masa balikna. Bupati teu wauheun nyana nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri kan. Nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat, pedagang, petani, kiai, santri, ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek ngaji naon sing kuring di dieu, jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah. Hese urang mun cara penca da ka mana ngajurus. Ngajotos ka mana ka tangkis. Tuh kan, ieu mah pan bebejana jago penca teh ye. Si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa. Cimande tamat. Kalong ngampi aya. Kalau ngampi sok narembel di sia mah haya. Tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan musruk cekulat teh ieu dipenca mana. Ya Allah, horenganan sebuah pengakuan mantap teh jadi ukuran, teh jadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon. Masya Allah, sigana we gagah make jas, duit mah teu mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia teh aya 5 benua: Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar nih. Bisaan urang Pandeglang maling naon cenah kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung, nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah, maling ge ka Mekah, komo di Mekah ge maling terus. Upahana. Masya Allah. Ai ditanya, "Kunaon sia maling teh?" "Udah deket Baitullah babari istighfar." Tolol benernya. Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang. Kita rek ngaji sungkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sak
sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut, moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Teu maksudna. Justru mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka ngieuna disebut pande, mande, gelangna, gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageusna diterima teu meunang balik deui, eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pande, pandendres, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasarit Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sasarit Hidayatullah tahun 1570. Maka
Syekh Syarif Hidayatullah teh ngitikeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikan ke Lampung, belah dituna Brebes, Tegal, lain letik-letik Keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Glang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang, bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, kebantak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas, bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu moal nyaho sia matu. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sia bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Herang lah. Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Idinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang neuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret anu bener atuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah. Masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir.
ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinyata nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles. Nah itu ya katelah baik orenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaoma lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawenangan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guru na teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di anyar, keur carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu aya nu masantren macara urang kieu teu kaget aya modal ieu. Endek kumaha coba sholat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Ya, nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ye nu mancing saha ye nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangpaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nana kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun ngana ge. Aduh, kesambarangan lauk waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok ini. Ya Allah ya Rabbi kunaasna teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tah ieu ngaranna Jasim. Satu ketika di Jasim asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae hiup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya
deh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus Haji Agus ka kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar sandahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu ceurik bebeja ka kula asal nu ceurikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah sahilah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu nu hese ge yakin nu hese ge yakin oh lu urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-cileuk we beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daya yakin masih kene meronta-meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeut kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 cenah bapageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean Masya Allah
mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep. Ieu dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareuda komo lamun jejebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah zaman bisa mah ulah teh kula mah ya yang nyandung minta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju aya kalapa hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot teh cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung tak iya mau dipikir iya cerita Mama Prawira we akhirnya dibacaan bener saenggeus dibacaan inumkeun sesana kalapana iya pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zahiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang, Serang termasuk Banten mah geus kacerun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri
kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto, kabelah dieuna kuari Masya Allah segala rupa aya di Pandeglang, segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeun anak begal orang Pandeglang, pamalihan orang Pandeglang, tukang nyandung teu bener orang Pandeglang, segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara tapi ulana lekituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak orang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi, aya Abu Yacidahu kuari senyit Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Iraha gitu tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau orang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat 2 poe 4 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gua tinggal bangga bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kulawa tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kulawa penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan nunya hok kabeh nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah geus bae gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda sotak-sotik lah ta eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus itu teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kade dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teu beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana cesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasin. Jadi kidasin teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut
nomor katiluna bisa nyundatan anak tilok cerik budak teh jeung tilok getihan cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alam teh kakaraket tolak budak terus beres sudah karaket tolak beres tak kehebatan tidak asing ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh ieu tasbeh kula dicopot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis lah aya nu apal ngan kulantara deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun mimiti babat Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh ah moal dibacakeun izin ka ama nang dijelaskeun mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir bae loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah
tapi aya satu kebanggaan. Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib nu model kos kitu, ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2, hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kabelah dieuna Rifa'iyah, kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteng teh dijaga besi petingna teh bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati behelanan. Petingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek lobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan sama katara ku aing hayang ganja. Doh, mantek ieu kadaleuna sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge. Enggeus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah nu ngancak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan, sebab jihad ge moal didaregekeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah enggeus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten, aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah irqalus surur ka rencangan sim kuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta sih lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1.
eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh di Jamal eta moal bisa sosonoan berenang salah-samanya tah ieu lah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garana simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليها يرضع ولدها اللبأ lan iku wajib ing atase utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-gari dalam sausana yarda
ilam yujad ilahiya lamun oratin nemu angin sopaya aw ajnabiyatun atawa wadon kang bangsa liyan wajaba yardhahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya malaika iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wa fil asai maka ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawalaso kudu ngucap ingsun alaso walai salahuman wa utawi kawalaso maiku aranana ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing As-sahawul aktharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uta Allah iku kang maha uning wa ini tafaqo maka lamun mubakat ya karane lan abi wa talabat dan nyupriya mujada mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan yaun al-fawqaha tawain dalam zadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika yaikilahum lamun gawe karena Allah sabawadon kang bangsalian adawai daya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar il azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa kos gitu. Iya mangga sababaraha kari pertanyaan kos kieu can kahalal artikel ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank be deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 100M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode dae ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkena untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji
jadi karugi-rugi na kudu babarengan iya mah pan kos gitu tah hayang untungna doang per kilogram dibere 1.000 ai modal kabehan nyahotan teu mun 10 urang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sekalian ngerebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulana kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere eta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayo urang babarengan ayo sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emasna sabaraha ai urangna doang mah nu nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 ya geus jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu ih pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian ya tak berarti ya orang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tak iya rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A, B, C, D, E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara lah ya mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu ge riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris nah tuh lantaran eta termasuk tirkah, jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ka ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama permintaan untuk menang baik hutang emas ngan ku emas deui? Muntah tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kebenaran hayang ku duit bae
tinggal diduitkeun we sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres. Urang nuluykeun masalah soal nafkah sarwiti kawin jeung Ki Zaid guari boga anak ngalahirkeun sarwiti eta anakna begitu datang ke alam dunia sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanyi sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot adanan sunah ku bapana katuhu adanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung nah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orang teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo mun teu di azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing ade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing ade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta ngade kuari manggeus teh darek nyusuan si indung teh sebae langsung gak embung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentek kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakari deui ka indung ieu mah salah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mayung kudu ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah tah kadituna mah bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahiyya au ajabiyatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sajen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang panu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dak wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sajen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasakudu ku indungna bae
lamun kadang-kadang indungna cai susuan ulah waka disusuan ku sasaeulan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung bere lah nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tangke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasaha ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui ndek kumaha deui Masya Allah ieu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jang ka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakit teh ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingseun waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae aset nu aya naon ieu sapeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieunnan jelema bae cukup gara modar geger iya tuh emang kumaha gitu kubu batur geger bingung mudah-mudahan salamet masmat kadituna maca surat Maryam kadituna maca surat Yusuf kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung beuteung diusap sing ada beuteung ini mesti salah aing ngomong sakali deh beuteung na besi kieu ge dibaca diusap ka handap pan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagonan Masya Allah Masya Allah eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqaw ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah ke disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh dinikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem
jasa ta eta teh nyingsieunnan kitu teh doraka gitu. Masya Allah. Nah ya di akhir zaman mah beki canggih beki sararieun baheula mah dukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah kayak ku emak dibantuan mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon barunan kos gitu. Jadi tenang emak dukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari Imam Sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empan cenah anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan. Masya Allah. Mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena, bisa nenangkeun ka pasena, bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah biasa muncak bidan teh ja bagus. Nanaon geus iraha mules gara datang bae geus kadecan mules mah teu kudu. Kitu pangeunahkeun tah ke bae. Cuma lain ini harus segera. Wah, ini bahaya cek eta teh. Datang mah ka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan heula. Ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS teh lain saya aku nunggu dibayar. Ceknya nama naon mun heuh di mushola mah bebas. Masya Allah karim. Aduh. Saya lahirna supaya rapih ka para bidan, maksudna kabehan supaya menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede. Lahir maka wajib indungna nyusuan anakna. Nu pertama eta, nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna dong wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen. Nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di Timur Tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu. Nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan. Wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan. Eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen. Eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat idror ngamadaratkeun. Cek syariat bisa maot mun teu disusuan. Wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan. Nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ja aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu ka osok bedeh kadang udah burat teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki. Nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah da ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan ba nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang. Mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga henteu bege masalah. Bayin rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh menangkan jadi bapana ngalarang pamajikan asli
nah dilarang ulah nyusuan geus bikin baik anu sejen teu naon kos kitu Aisyah 7 kabehan tapi cekaul asa laisa lahu man'uha teu meunang kanu jadi salakina yen ka bapakna eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu khususna ulama wallahu a'lam. Ini topako talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana anu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal yang bebas bae gitu. Entahlah koneng besusuan cek salakina teh cek pamajikanna teu teu naon ngan kurang mah bayar seberapa tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan pencit bae aing atuh tadi mah mun 7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 adu tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana nyusuan anakna teh nu tadina ja aya ieu batur mun batur mah tetep teu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae kuneng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikanna gitu nya sehingga deh kebalik aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala tawasaluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke orang 40.000 iya bapak majikanana yang dibayar sampai 75.000 atau 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarrat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarrat lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ta eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya maridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih balalager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pemajikan pemajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pemajikan nama sabar pemajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampilin ongko ban kula
ayo mau kula mana jadi ditaka itu ku malaikat ka surga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka surga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageuran si pamajikan ge bageur ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam